Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian giningannya anu kasep anu kompot anu manis cek ma eta oge Kidemang Gunung Halu ti anu kakoncara teh mah giningannya Mang Roni cenah heueuh tukang ngarojok nini dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-28. Hapunten palawargi sadayananya hapunten pisan ieu saminggon simkuring sibuk aya ulemannya teras ziarah oge kaleresannya urang teh bertepatan sareng Idul Adha. Alhamdulillah aya nu masihan nyumbang paintennya kurban sapi ka dieu doma kapungkur mah teh acan kantosnya aya kurban sapi di daerah ieu teh. Alhamdulillah wasilahna doa ti palawargi sadayananya nu sok mararanco keun we dina doa-doa heula tetapi eta ge diijabah pannya alhamdulillah dipasihan kaberkahan aya nu nyumbang di daerah nu teu acan kantos aya kurban sapi aya sapi tah simkuring teh sibuk kitu nya dina ulama dina ziarah silaturahmi ka para kiai nyuhunkeun pidoana supaya ieu dongeng teh sing berkah sing jadi ladang amal sing horeng anu sok manco karena dongeng teh sanes wungkul masyarakat biasanya sareng para kiaina para santrina masyaallah nya pamugia sing janten kaberkahan kanggo simkuring wasilah-wasilahnya nganterkeun kana kabagjaan tah eta nu pentingna mah silaturahmi dongeng teh lain kanggo milari artos simkuring mah nya da benten zaman dia oge sapalihna teh eta panginten aya ti pihak radionya aya 8 radio swasta gitu anu hoyong simkuring ngadongeng dina eta radio tapi karya kileuksa anu memang teu tiasa diupload dina YouTube kedah dina radio wengke ayanya aplikasi radio streaming terus di RRI nya alhamdulillah. Tapi doana mudah-mudahan di zaman kiwari sing tiasa janten edukasi khusus kanggo generasi muda dina widang seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongengnya karya-karya tulis gitu. Kumaha atuh salajengna ilalakon Rajapati bagian ka-28 teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu aya YouTube Kisah Tanah Sunda aya oge YouTube-na Dongeng Sunda mangyan mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masak nyusu gegerohna kanggo bapak-bapak bari nyikopa nyantai siapkeun cikopina nya oge di padamelan di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgar di pabrik di kantor di pasar di perjalanan pokona mahkum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang wae di luar daerah bahkan di luar negerinya sok mararanco dina dongeng Sunda manggian teh oge di daerah Kandang Wesi mun lega eta daerah Kandang Wesi nya banyak teh bungbulang teh kalebet Kandang Wesi nya sareng ulah hilap di like di komennya sareng di share link nah oge ulah di skip iklan ada pagernya tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring tah hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu teh ieu teh sabaraha we saiklasna 2000 we nya supados teu yang kolong ting kana waktu saya urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-28 karya Kang Cepi Setiawan mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Subjudul dina episode anu ka-28 nyaeta Neuk-teuk jantung melah leukeur. Tiwanci kawanci ngarambat laun mapayan waktu, panon poe mimiti nembongan di satu kangen gunung sumiratna karasa haneut. Laun-laun mupus tirisna peuting anu masih nyesa, angin ngahiliwir lalaunan ngoyag gendang daunan anu masih kaentrepan ku cai ibun. Kajadian tadi peuting teh can bener-bener init teu kawas peuting anu ngahiang kasilih beurang, samalah jadi kacapangan dina obrolan saban warga, komo di warung bimimin mah teu sirikna sagala kamandang jeung alesan kawas nu pabentar dina obrolan. Wajuma jeung Mang Darman katut inohong anu lian katempo ngariung meja, ku harita mah warung teh teu sirikna jadi tempat gempungan nu tadi peuting teu kalaksana, alatan ebat ku urusan imas anu kasurupan teh ya. Pok Wajuma nanya ka Pak Ici, "Kumaha Ci, sanu nyusulan Abah Sukanta teh?" Si Ogi wa, sakedeung dia oge datang geura. Oh nya hade atuh hari kitu mah. Jadi urang sakalian we nya, mumpung loba warga anu kumpul. Ayeuna di dieu urang hitung-hitung gempungan. Kitu maksud teh jang guru. Wajuma nepikeun kahayangna ka Mang Darman. Teu sawios wa, abdi mah ngiringan kumaha saena. Walon Mang Darman leuleuy. Mana Jang Hendi, asa ningali tadi teh? Ceuk Wajuma bari rarat reret. Abdi di dieu wa, nuju nganca bala-bala haneut ieu teh. Temal Hendi nyelengkeung ti hareupeun warung. Oh, ari sugan teh ka mana? Oh, cing bawa sakalian ka dieu atuh Jang. Wage hayang. Ti dituna mah Wajuma teh nita Hendi sangkan pindah diukna deukeut jeung manehna. Hendi surti koloyong nyampeurkeun bari mawa gorengan sapiring metung, saterusna diuk nyang hareupan meja digigireun Wajuma. Sabot kitu reg motor si Ogi eureun, barang ditempo datangna teh bareng jeung Abah Sukanta. Tah geuning, si Abah geus datang. Yap ka dieu Bah. Wajuma ngabagea kanu anyar datang. Srog Bah Sukanta nyampeurkeun, anu araya di dinya padangunia ngajak sasalaman, nepikeun ka sasalaman teh nganteur ka palebah Wajuma. Sehat Bah, sok ka dieu yeuh. Calikna pali dieu. Ceuk Wajuma nyolongkrong saterusna nyodorkeun kursi plastik sangkan didiukan. Cager Jung, aya naon ieu teh? Kami nepi ka disusulan sagala. Hampura pisan di tengah aja di susulan teh, balaka we hayang ngobrol bari sakalian ngopi jeung Abah. Oh ya tuh naon, sakali-kali mah kami oge hayang ulin kawas kieu teh, teu haben teuing ngurus pepelakan di kebon. Tah, muhun leres eta teh Bah. Bade kopi atau nepi ente? Kopi hideung Abah mah, tapi hayang nu pait. Oh mangga tuh. Meh kabeh nu aya teh teu sirikna parindah ngadeuketan meja para inohong, ngarasa panasaran kana naon anu rek diobrolkeun. Jadi kieu ieu teh, ka sakabeh nu aya nya, kami teh aya nu rek ditepikeun, mumpung urang kumpul di dieu. Asana teh teu salah lamun sakalian ngabewarakeunana. Wajuma ngarandeg sakedeung nyilang ngabagi teuteup kanu haladir. Aya sababaraha hal anu dianggap penting, lian ti kajadian tadi peuting teh, aya oge masalah sejen anu geus lumaku di lemur urang. Salah sahijina ngeunaan anu teu disangka-sangka, nyaeta ngeunaan ku Dasrip. Sing goreng ku diserenkeunana si Guntur ka polisi teh, geus ngabuka hiji Rusia anu salila ieu teu dipikanyaho ku urang sarerea. Numutkeun hasil BAP, ku Dasrip geus nginjem leungeun si Guntur pikeun ngahasut jeung ngaduruk imah si Wira. Astagfirullah. Hendi teu sirikna ngorejat.
leres eta teh wa mang nah tengah wartosan Pokna deui bari ngareret ka Mang Darman. Sabenerna amang terek ngabejaan kamari teh, tapi ngadenge beja hidup ka Sumedang jeung Haji Umar, nya kapaksa we dibedokeun. Lain naon bisi kaganggu, mangkane keur nyupiran apanan. Tah, tadi peuting rek ngabejaan, tapi kalah kaganggu digeningan ku urusan Imas. oh muhun kamari teh abdi ka Sumedang mang mangga teraskeun atuh wa Ceuk Hendi bari ngareret ka Wajuma. tah ari pangna dasrip kitu teh Wajuma tekebat jiga nu heurin kuletah rek nuluykeun omonganana ret ka Mang Darman anu dereret ungeuk nandakeun satuju pikeun nuluykeun carita nu saujratna. Pok Wajuma nyarita deui, sabenerna kami ge teu percaya ieu teh tapi da adalah di kumaha buktina geus pugu jeung pangakuanana oge geus karuhan kituna teh bari tuluy ngahuleng. sok we atuh wa teu kedah asa-asa Cek Pak Ici mairan, bener ujung sok bejakeun Abah Sukanta oge mere pangrojong. masalah pribadi teh anu jadi dasar nama numutkeun hasil pamariksaan dasrip ngakukeun timburu kasiwira adu mehahadian jeung adi beuteungna nyaeta neni si Jeunat. Astagfirullah. Wah edan si kutinya euy. Utuk nang kang ajlong sigana eta mah. Cek warga nu aya pating kecewis ngedalkeun rasa heran anu dicampuran ku kakeheul. Sedengkeun Hendi ukur diuk bari nangkep harigu, pipikiranana bet inget kana eusi we anu aya dina HP neni, basa dasrip pirajeunna nanya ka ondangan jeung saha, sing horeng jawabana teh kakara kabuka harita. Naon anu jadi sangkaan diri nabeh nama nyaan pisan, dasrip aya hate kadua leutik kaneni, Hendi rumahu, red ka Mang Darman bari sirahna gogodeg. Pok deui Wajuma nuluykeun omonganana, tah ku hal eta pisan kami jeung nulian boga niat ngayakeun gempungan tapi nya kitu teh geuningan. Tah ayeuna mah heuboh kami Pak Ici Mang Darman jeung anu sejena miharep sangkan warga ulah nepikeun ka aya tindakan anu aneh-aneh. Cukup cicing we Bandungan jeung utamana mah urang serenkeun ka pihak polisi pikeun ngalakukeun panalungtikan. Sabab numutkeun beja anu katampa ayeuna dasrip geus ditahan di kantor polisi. Hadeh, kaduhung milih manehna uing mah euy. Teu sangkanya sacongo buuk ari sugan teh bisa dipercaya sing goreng pika sobolon geuningan euy. Koplok si dasrip mah nya euy. Cek nulian nyarita ting bletuk deui. Tah kitu meureunnan ngeunaan dasrip mah heukeunnya sakali deui urang percayakeun we ka pihak berwajib. Ayeuna kuring hayang nanya ka Abah yeuh, tapi punten imah nya bah. Wajuma malik ka palebah Abah Sukanta anu kasampaker anteng ngabandungan. Keke, nah jadi betrek nanya ka kami maneh teh Jum. Apan kami mah teu nyaho naon. Barina oge iraha teuing panggih jeung manehna. Walon Mbah Sukanta bari muncereng, punten, ite lain rek nanya urusan dasrip. Maksa teh hayang nanya ngunaan kejadian tadi puting, bah. Ari sugan teh kami kababawa ku si dasrip. Nyaku mah gitu Jum. Dihenteu teh oge kejadian tadi puting teh, sakuringeun mah ngundang Mang Rupapananya. Sok komo mamawa ngaran Bah Jaya anu jadi bapa mah. Cing kumaha jujutan anu sabenerna ieu teh. Bah Sukanta katempo ngahuleng, teutupna nempo ka tempat anu jauh, kawas anu ngembat mangsa anu geus kalarung. Teu lila pok nyarita, sabenerna ieu baheula Sukaisi teh ronggeng anu kawentar, bungut da geulis, awakna sampulur jeung igelna teh matak moho anu lalajo. Tapi hanjakal sifatna rayungan, loba ngalayanan lalaki da teh.
nu akhirna loba rumah tangga anu runtak gara-gara manehna. Malahan mah bapak kuring sorangan oge nepikeun kagegeloan teh. Nya dumasar eta akhirna aya 3 kubu anu sapuk pikeun ngalungitkeun nyawa Sukaesi. Dinaprakna mah minta tulung ka paguron silat Bahjaya. Nyatana bapa maneh Jum. Harita ge kami keur umur lilikuran, basa milungiwat Sukaesi ti Balandongan teh. Abah Sukanta nyilang randeg ka tempo rumahu jero. Nu ngabandungan beuki pogot taya saurang oge anu kedal omongan, kawas anu teu hayang tinggalin carita sok sanajan ukur sakalima. Ieu carita teh ku kami kungsi di bejer beaskeun ka Jang Hendi. Lain kitu Jang. Sumuhun bah, nanging saena mah mangga diguar deui supados warga uning kumaha jujutanana. Da geuning pada akhirna mah Rahmat Kamale duwikeun ka kajadian-kajadian nu kantos aya di lemur urang. Mangga saena dilajeng wae bah. Gatuh ari kitu mah, suang tuluikeun ya. Derek-dek Abah Sukanta nuluikeun caritana ngeunaan kajadian baheula. Sukaesi Bahjaya dirina jeung balad sapaguron katut anu sejena ditepikeun taya nu kaliwat. Jadi Sukaesi nu ayeuna ngaganggu teh behna mah rek balitungan. Dianti ka kuring oge ka anak incu anu kungsi ilu biung ngaruang kerepes dirina teh. Aripangna bisa datang deui teh mangrupa sumpahna nu kabuktian yen manehna bakal datang deui lamun tempat kuburanana kakuclakan getih parawan sanajan ukur satetes. Bah Sukanta nyelang ngadongkang gelas sanggeus diinum jeung diteuneun deui manehna nuluykeun deui carita. Abong kuduna meureureuran. Kutu sangka neni paeh baso di luhureun kuburan Sukaesi pisan teh. Gebeg meh sakabeh nu aya di dinya rareuwaseun. Pok waju mamairan. Kawas dongeng wae atuh ieu teh nya. Cacakan lain abah nu ngalakonan jeung saksi kajadianana mah poa kuring oge moal percaya. 50 tahun kalarung Jum. Salila eta oge kuring nyidem carita. Pang-pang nama nyidem rasa anu teu bisa digambarkeun. Teuing rumasa salah teu kaduhung atawa reueus dumeh maehan Sukaesi. Eta kira-kirana sabaraha urang anu nyulik jeung maehan Sukaesi teh bah? Ya teu loba oge Jum. Dianti bapa ilaing anu ngaluluguanana teh dirojong oge ku murid paguron anu pinilih. Nyamun dihitung-hitung mah aya kana 10-anana eta teh mangrupa pagawean anu dilakukeun sacara Rusia. Teu loba nu nyahun, warga mah nyahuna Sukaesi aya nu ngiwat ti Balandongan. Teu apaleun saha nu ngalakukeunana. Sakabeh murid paguron teh ditaregos jeung kajadianana teh dina waktu anu gancang ongko. Kuburan Sukaesi ge teu kawas kuburan umumna. Ngaja we diratakeun ngaratu ngondang kacurigaan batur. Tapi kami inget pernana teh teu jauh ti Tangkal Jati. Anak itu mah abah sorangan anu apal ka hiji-hijina jalma nu baris nampa balitungan ti Sukaesi atunya. Bener Jum. Nya eta anak incu murid pinilih anu ngiwat Sukaesi. Asa kaingetan ieu teh. Jang Hendi, kumaha ngeunaan ke puting teh? Bah Sukanta malik neuteup ka Hendi. Rupina urang sakantenan guar dina kasempetan ieu bah. Sok atuh ku hidep jeung ku si Juma dibadamikeun. Bah Sukanta kalah malik neuteup ka Wajuma. Keke, naon teh hayu teh Jang? Kieu ieu teh wah. Hapunten anu kasuhun, ieu mah kasadaya anu hadir bade percanten mangga atuh henteu oge teu sawios. Abdi sareng Abah Sukanta nampi pituduh kedah ngaruang botol anu tadi wungit teh di tempat kuburan Sukaesi kapungkur.
anu kalersan persis pisan sareng tempatna nini maot. Waktosna kedang kewengi kalayan disarengan ku sakur jalmi nu kantos ngalaman kawenehan atanapi pendak sareng Sukaesi. Rupina eta kajantenan teh mangrupi awal Sukaesi ngajalankeun balitungan. Sukaesi teu sagawayah ngaganggu warga nanging dumasar kana niatna nyaeta kaputra atanapi incu anu ngiwat anjeunna kapungkur. Wah sorangan teu kungsi kawenehan dina nyana oge ukur mun ngimpi ka ayeunakeun teh. Teuing meni asa ku mineng-mineng teuing ngimpi papangi jeung diudag-udag ku awewe anu pikasieun bari jeung cicirihilan. Moal kitu eta teh salah sahiji cara manehna ngaganggu. Pikeun wama antara nya atawa henteu ge teu jadi masalah. Tapi engke puting rek marengan pokona mah. Wajuma pangheulana nyanggupan saterusna ngareret ka Mang Darman kawas nu menta jawaban. Sami abdi ge wa, mangga bade ngiringan. Kumari maneh Ici? Siap wa. Apaan komo tadi wengi dugi ka nyebatkeun pun bapa maot dipacok orai cenah. Ceuk kuli si desa sarua ngedalkeun kasanggupanana. Cing sawae nu kungsi ngalaman pangi jeung Sukaesi anu bungkulukan teh. Wajuma nguling cer neuteup ka sakur warga. Pok Mang Nanang nembal. Abdi wa, malihan mah abdi nu panggeulana di Jungjurigan teh. Tapi kumanya moalna naon kitu? Heueuh nya, pan ilaing anu panggeulana teh nya. Nya eta mah kumaha ilaing nang. Seueur anu bade ka ditu teh rumaos Mang Nanang kalah kuram kireum. Sieun maneh teh, apaan aya batu nulian atuh nang? Mangga tuh. Abdi mangiringan. Tak kitu atuh, cing saha deui? Kuniang Mang Iseng cengkat pok nyarita. Abdi arek milu wa. Najan kabayang kene kumaha rupana, tapi hayulah. Mun teu salah mah ilain teh basa neang cai teh alin. Nya basa neang cai teh hawa. Eta pisan neang cai. Mang Iseng nembal di barung hulang-huleng sajongjonan. Ari kitu nama awahi ngabohong apaan harita teh basa neang caina sawahna Imas anu sakotak leutik teh ya. Cing saha deui anu sejena? Pok Mang Hasan nembal. Abdi wa masa kungsi di tepungan di gardu basa ngarona teh geuningan. Atuh ngeunaan ke puting abdi ge sadia milu wa. Geuning lobaan oge nya. Aya keneh anu sejena ieu teh. Kuniang Mang Wahyu cengkat tina diukna. Ari saabdieun mah teu kantos mung anyar keneh pisan ieu teh pun anak kasurupan. Eta ge jang Hendi anu nulunganna teh. Tapi harita teh ilaing mah teu ngabejaan ka kami Wahyu. Cik atuh ari nganggap dulur mah boga kararopo teh bebeja. Muhun hapunten pisan atuh wa. Aya keneh tuh, cik sugan saha deui ieu? Kumaha Wahyu di lemur pare geus karoneng. Dan koneng mah kamari teh palin ngagelempang wa. Atuh eta mah waduh. Maksud kuring teh kumaha pare geus sararunuh? Da abdi mah teu terang pare awewena atuh wa. Minggu sah, yor ngomong jeung maneh mah. Aya keneh tuh, cik sugan saha deui? Sakur anu aya teh pating raringe meh kabeh taya nu ngakukeun deui kungsi ngalaman kawenehan, tapi Hendi ngadadak nyarita. Aya duaan deui wa anu kahiji Ceu Imas nanging anjeunna mah tangtosna oge moal tiasa angkat. Geus pugu eta mah jang. Eta ari anu hijina deui saha kitu? Putrana Abah Sukanta nyeta aja wa. Nya mana si aja teh? Aya ka dieu teu? Pok Abah Sukanta mairan. Si aja mah masih mantuan keneh mulah sawah dulurna. Tapi ku kami rek dititah balik heula. Mangga atuh pami kitu mah. Tah anu sejena maksud teh anu teu kungsi ngalaman bungkeulekan diharepkeun oge sangkan milu. Sugan atuh jadi amal kasayan jeung ngalah barokahna. Kumaha lamun sakalian urang yasinan di ditu bah? Ceuk Wajuma bari mencerong ka Abah Sukanta.
Ya gitu leuwih hade Jum, kami mah satuju pisan. Nyatu urang taneskeun we nya, engke puting urang yasinan di ditu. Kumata dulur-dulur, satuju? Anu haladir saur manuk nembal satuju kana putusan Wajuma. Sanggeus kitu Bimimin nyampeurkeun, nempo Bimimin anu nyampeurkeun si Usep, si Ogi jeung si Uhe kalah tinggerendeng. Orang tumpangan 20.000 ewang euy. Bimimin ngomongkeun ngaruhat moalnya euy. Ceuk si Usep bari neundeun duit salambar. Ajig, piraku teuing maknya Bimimin nanyakeun masalah ngaruhat sia teh. Cik si Ogi mairan. Nya euy, piraku atuh Sep? Si Uhe oge teu sapamadegan. Oh, nya yuk 20 ribuan lah, urang buktikeun euy. Cek si Use pari namprak. Sok pokona mah teu mungkin Bimimin bakal nanyakeun masalah ngaruhat. Taya duitna. Si Uhe teu buru ngahayonan ka hayang sobatna. Pok Bimimin nyarita, punten itu Abah, oge anu sanesna sakali dihapunten sanes maksad agul ku payung butut. Nanging ieu mah mangrupi kagegelahan di abdi kanggo acara engke wengi, keun perkawis tuangeun mah abdi bade mahanan sok sanaos ala kadarna oge. Nuhun pisan Min, asa kaingetan kami teh. Kieu we atuh Min, sok sakalian nyieun sing loba, ulah gorengan wungkul, sadiakeun oge kadaharan anu liarnya, keku kami dibere duitna. Mangga wah. Bimimin marah mai bunga saterusna ngaleos muru ka warung, tapi kakara oge sababara lengkah ngadadak balik deui. Naon deui Min? Wajuma heraneun. Sakantenan abdi teh bade naros, kinten-kinten pamihiji waktos urang ngaruhat lemur, kumaha tah? Na atuh ana barakatak teh si Usep seuri tarik pisan nepikeun ka anu araya teh pating raringe. Nah cek uing ge. Lumayan ya 20.000. Kituna teh bari tuluy rikat nyokot duit anu nanggalang. Aduh, keel teh euy, aing moloh nyon euy. Duh, cek si Uhe gagaro teu ateu. Waduh kan sate Usep. Cek Wajuma ngagebes awahing reuwas ku ngadenge seurina. Henteu wa. Ieu taheun. Kalah morotan sama nyaho ieu teh keur urusan penting. Nu tiluan laju tinggereneng bari jeung silih tunjuk. Gancangna carita dina waktu peutingna anu reka kebon pines teh geus mimiti ninggalkeun lembur dina prakna mah lain ukur warga anu kungsi kawenehan wungkul anu indi teh, tapi warga lian oge anu panasaran jeung kasebut simpatisan sarua ngabring dina aleutan. Di panghareupna Abah Sukanta, Hendi, Wajuma, Mang Darman jeung Pak Ici mingpin rombongan. Sababaraha urang anu nuturkeun mawa senter jeung lampu kawas patromak anu dicas. Bras ka jalan leutik malah bisa disebut jalan jajahan teh meureunan. Rombongan teh beuki panjangan taina, belah kenca katutup kurungkun ari dikatuhu geus mimiti ka tempo rajegna jajaran tangkal pines anu ngajajar jarangkung. Angin peuting nyalusup ngaliwatan sela-sela daun sorana laun tapi nyeor. Tepati loba nu nyarita dina ayana oge ukur gerendeng atawa silih bejaan sangkan ulah asal ngalengka. Maklum poek jaba di jalan kaleuweung deui. Peuting harita mah kebon pines teh ngadadak kaanjangan ku jalma rea. Belah katuhu jajaran pines katingali beuki rapet.
sorot baterai jeung senter ngan sababaraha meter awahing kahalangan ku halimun anu mimiti turun. Si Usep jeung si Uhe anu biasa loba omong teh ku harita mah katempona kawas anu lunggu teuing mimiti ngarasa sieun ku kayaan atawa ebat milihan jalan titincakan. Si Aja anu kaparengan milu sarua ngabetem oge komo si eta mah nyagi anak Abah Sukanta anu kawentar jago silat jeung dukun lepus, tapi ari sifat jeung sikepna mah teu cara bapana. Si Aja mah borangan taya kawani, beuki deukeut kanu dituju si Aja beuki mucicid, malahan mah nepikeun kanyekelan baju si Uhe sagala. Si Uhe anu ngarasa risih haget ngepeskeun, kawas lain jalu wae atuh, loba batur bari naon geus teh. Si Aja teu nembal tapi tuluy seseleket di antara si Usep jeung si Uhe. Ada sama, apaan eueurin jalan teh sia teh? Cek si Usep nyaritana bari jeung keuheul. Anjog kanu dituju, Hendi jeung Mang Darman mersihan tempat di mana Neni ngalungsar basah harita. Duanana sarua teu puguh rarasaan, sarua inget kana kajadian anu geus kaalaman. Sedengkeun Hendi mah komo leuwih bruh-breh narembongan deui asa ningali Neni anu ngalungsar di hareupeunana pisan, beungeutna pias, dadana ulawuran getih jeung balati anu nanceb. Astagfirullah. Cek Hendi laju nyekel pacul gecruk ngagali liang dibantuan ku Mang Darman. Abah Sukanta oge sarua ngajanteng sajongjonan nyoreang mangsa katukang sukai si kawas katempo deui nangtung di sisi liang awakna dibarogod ku tali dadung hahauk ngancam-ngancam nu antukna sumpah rek bales dendam. Abah Sukanta ukur ngusap beungeut red kana botol anu geus dicekel ti tadi mula serog nyampeurkeun liang anu geus digali ku Mang Darman jeung Hendi, reg deui rob sakur anu aya teh ngadeuketan teu sirikna nangtung ngurilingan liang. Pok Abah Sukanta nyarita. 50 tahun geus galarung, baheula dieu patempatan pisan kungsi aya kajadian hiji wanoja anu ngalaman di tandasa alatan polahna sorangan. Kiwari kami daratang deui kairing warga anu marengan. Sejangan terindit anu rek miang kakalanggeungan. Najan berat kuleta, kami rek ngahampura maneh Sukaisi. Geus nu geus mah geus, urang pungkas tepikeun ka dieu. Nektek leuker melah jantung, bral geramiang Sukaisi. Abah Sukanta laju neuneun botol dina jero liang. Sanggeus kitu, Hendi jeung Mang Darman ngarurup deui ku lemah, laju dibentuk kawas kuburan cara ilahar. Ceb dipasangan tetengger jeung dipurulkan kembang mangrupa warna, saterusna ngagelar yasinan babarengan. Sora angin ngahiliwi rada tarik ngoyagkeun dangdaunan di sabudeureun riungan. Reg eureun leler sakedapan, laju nebak deui ka kulonkeun. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Masya Allah ieu lalakon dongeng teh luar biasa. Memang mirip-miripnya kejadian di setiap lumur kapungkur. Insyaallah kini urang lajengkeun dina episode anu ka-28 sakedap di tamat pangiteunya.
Apunten anu kasun dina alatna nyuhun maklum simkuring uleman kuliling teras silaturahmi pas kaleresan oge bertepatan sareng Idul Adha nya simkuring kedah ieu paginten ngurus-ngurus kurban gitu di dieu aya nu masihan sapi domba alhamdulillah di hiji daerah anu tak can kantos saya kurban da simkuring mah pendatang di dieu teh palawarginya nambe sataun langkung lah sakedik gitu. Cag urang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.